tanjakan monyet teh ka dieu gitu jalanna. Kan aya sebutna teh tanjakan monyet jalanna ka dieu tah anu ka ditu abi teh poho deui. Hah? Ari aya nu motor sok ka dieu. Oh ka dieu buntu. Nu itu tuh untung nganyakeun heula nya. Ka dieu buntu. Ada kalau Cibodas nih itu. Kayak kaluarna ka Cibodas, ka Kebon Kina. Ayo, eta si teh.
situ kok. Tapi itu tadinya tapi kalau itu balik itu di luhur. Oh, ayo jangan so tuh dagas kita belak gitu teh. Si aku lempeng nah kadieu jalur cai lempeng kadinya. Kon itu. Asa kadieu jalan teh kalora ke kebun kopi. Tapi mau turun teh. heeh, biasanya orang kan turun. Udah lah, kan itu, nanti kan itu macet di itu butuh balik deui. Kali itu soalnya baliknya. Heeh. Tidinya tatihana urang lain di dieu dieu. Muter heula ka ditu. Kita baru sampai di ini Nanjaka Monyet. Dari bawah ke sini nanjak terus jalannya kayak meraih dua reor bersama Mang Abbas ini edisi gawe Tanjakan Monyet yang berada lokasinya di daerah Cipanengah menuju Bukit Tunggul. Kita ke sini nanti pulang. Set keluar ke Bukit Tunggul, Cibodas lagi. Dah.